Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Siti Sofiah ti kelas 11 MIPA genep. Dina kasempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara nu judulna Basa Indung Alat Pangwaris Budaya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur tekendat urang galindengkeun ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rehna ku panang tayungan mantena urang tiasa mieling Poe Basa Indung Internasional tanggal 21 Februari 2007 kalayan tema Basa Indung Alat Pangwaris Budaya. Jawa Barat boga udagan sangkan jadi daerah budaya dan daerah tujuan wisata andalan tahun 2010. Merenah pisan lantaran mibanda pirang-pirang potensi warisan atawa pusaka nu luhur ajenna. Salah sahiji pusaka budaya nu boga ajen penting keur masyarakat Jawa Barat teh basa daerah. Nyaeta basa Sunda, basa Cirebon jeung basa Melayu Betawi. Nu masih keneh hirup tur mekar di masyarakat Jawa Barat. Tarekah pikeun ngamumule, ngamekarkeun jeung ngamangpaatkeun basa daerah nu sok disebut basa indung tea geus diatur dina Perda Jawa Barat nomor 5 tahun 2003 ngeunaan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah. Basa indung lain ukur pikeun alat komunikasi, tapi jadi alat pamekar jeung pangrojong katut alat rekam nu efektif kana karancagean budaya lokal atawa local genius. Eta teh salah sahiji kakuatan jati diri jeung ciciren atawa identitas hiji bangsa. Nya kulantaran kalintang pentingna basa indung nepi ka meunang paniten ti masyarakat dunya United Nations Education, Scientific and Culture Organization atawa UNESCO ti tahun 1851 geus ngarekomendasikeun basa indung jadi basa panganteur di dunia atikan. Dumasar kana panalungtikan UNESCO nya ebreh katembong yen basa indung di sakuliah dunya teh hiji mangsa mah barisna musna atawa ilang lantaran ditinggalkeun ku panyaturna. Salah sahiji tarekah pikeun ngungkulanana bulan November 1888 UNESCO geus netepkeun unggal tanggal 21 Februari dipieling minangka Poe Basa Indung Internasional. Tidinya aya tarekah mulangkeun deui kaheman jeung kanyaah masyarakat dunya kana tatapakan budaya lokal. Nya indung pisan nu boga pancen awal ngajajabkeun bangsana kana kahirupan kasolehan sosial nu luhung ajenna. Bari napak kana agama jeung budaya daerah. Pangpangna di Jawa Barat dipiharep baris kawangun masyarakat nu rancage. Cager, bager, bener, pinter, singger, teger, pangger, wanter, cangker. Simkuring reueus pisan tur kalintang ngajenanana ka masyarakat nu make, miara jeung ngamumule basa daerah. Tangtu nu jadi udagan teh basa daerah bisa nembongkeun eksistensina, bisa manjang hirup-hirup terus mekar marengan zaman. Basa daerah teu kalindih. Najan dina alam kasajagatan pirang-pirang basa ti mancanegara milu makalangan disarakan urang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata gawe bareng deui jeung Paguyuban Pangarang Sastra Sunda atawa PPSS katut Universitas Pajajaran pikeun mieling Poe Basa Indung Internasional. Ieu kagiatan nu kadua kalina. Acarana baris dipusarkeun di Aula Unpad Bandung 21 Februari 2007. Pamungkas catur simkuring kalintang nganuhunkeunana
kasadaya pihak nutos ngarojong acara mieling poe basa Indung internasional. Mugia ieu kagiatan teh jadi motivasi pikeun ngahudangkeun deui masyarakat panyatur basa Indung di unggal wewengkon. Lian ti eta, simkuring asmana pamarentah Jawa Barat umajak ka unggal pamarentah kabupaten atawa kota sa Jawa Barat pikeun mieling poe basa Indung internasional atawa PBII di saban daerah. Ku cara ngayakeun pirang-pirang kagiatan nu patali jeung miara ngamumule ngamekarkeun tur ngamangpaatkeun basa, sastra jeung aksara daerah. Wilujeng mieling poe basa Indung internasional, mugia urang sadaya tekendak miara basa daerah atawa basa Indung. Cekap sakitu wae abdi nyanggakeun biantara ieu, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.